Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkeun nami abdi Dewi Sri Mulyani ti kelas 12 MIPA 2. Nami abdi Nagita Zahra Aulia ti kelas 12 MIPA 2. Di dieu urang bakal ngaresensi film anu judulna Orang Kaya Baru. Hayu urang tonton trailer ti film ieu. Sorry, lu dapat undangan dari mana? Udah, mungkin dia perlu makan. Mau kemana lu? Ada juga gak enak. Woi Dobeng, gak kepanasan naik motor. Yang penting kan gak macet. Nih, tuh, Mbak, nih ambil semua, Mbak, ambil. Warga mana yang sampai sekarang masih makan bareng nih? Tika, tuh anak bentar lagi udah macem-macem, gak bisa diintipin terus. Sekarang juga udah macem-macem. Masa bak? Enggak kok. Duit kalau dikit cukup, kalau banyak nggak cukup. Tapi Tika pengen sih jadi orang kaya. Nggak enak. Pak. Bapak. Pak. Ada apa ya? Tuh karena Bapak percaya anak-anak yang hidup prihatin akan lebih menghargai hidup. Makanya Bapak pura-pura jadi orang susah. Gimana? Ini beneran. Gimana kalau kita beli mobilnya masing-masing aja, Bu? Saya beli 3. 3. Kalau habis, ya nanti dicairin lagi. Ini berapa? 19 juta, Mbak. Kamu mau? Mau lah. Ya udah aku beli ya. Itu nggak boleh difoto. Kenapa? Aduh dek, maaf dek, jangan dinaikin ya. Semua yang anak saya foto, pegang, cium, saya beli. Sempat kepegang sama anak saya? Identitas film judul Orang Kaya Baru, sutradara Odi Harahap, produser Wiki Violindo, Sukdep Singh, distributor Disney ditambah Hotstar, iFlix, Netflix. Rilis 28 Januari 2018. Studio Screenplay Film Legacy Pictures. Durasi 1 jam 36 menit. Bahasa Indonesia. Genre drama atau komedi. Aktor jeung aktris. Tokoh-tokoh utamana nyaeta nu kahiji aya Raline Shah nu merankeun tokoh Tika, Derby Romeo salaku Duta, Lukman Sardi salaku tokoh bapa, Cut Mini Theo salaku ibu. Fatih Unru salaku Dodi, jeung nu traktir aya Reval Hadi salaku Banyu. Sinopsis. Film genre komedi ieu nyaritakeun kahirupan hiji keluargi anu mimitina hirup ngan pas-pasan. Duta, Tika jeung Dodi oge mineng datang ka uleman orang asing ngan saukur ngiring dahar gratis. Tika, Duta jeung Dodi oge mineng menang masalah di kampus jeung di sakola. Tika mineng jadi korban bullying lantaran teu boga handphone nu canggih jiga babaturanna jeung kasampak pas-pasan. Sementara eta Duta sorangan ngalaman kasusah finansial, pikeun pagelaran teater anu bakal dilaksanakeun di kampusna. Sementara eta, Dodi sorangan sok dibully ku babaturanana lantaran keluargana teu mampu meuli sapatu anyar pikeun ngaganti sapatu Dodi anu bolong. Lajeng nalika bapa ninggalkeun keluargi eta, maranehanana meunang warta anu sabenerna kawas ngimpi, impian anu langsung jadi kanyataan. Aranjeunna ujug-ujug narima warta yen bapana eta hiji miliarder nu boga loba harta, sarta tangtu ieu ngarobah nasib kulawargina. Ieu oge ngajadikeun aranjeunna janten langkung egois, sareng mimiti malire harmoni di keluargina. Janten tiasa atawa henteu keluarga eta ngagunakeun harta nu ditinggal bapana kalawan leres.
Kakurangan film ieu nyaeta miboga jalan carita anu rada pikaboseneun sabab jalan caritana gampang diprediksi. Eusi film Orang Kaya Baru jiga nyobian ngarengsekeun masalah ku cara ngebrehkeun masalah-masalah anyar nu sabenerna ngandung adegan-adegan nu teu pati penting dicaritakeun. Nanging sacara umum, ieu film patut ditonton sareng tiasa janten pilihan film anu ngahibur, oge ngingetkeun anjeun kana kahaneutan kabersamaan Kacindekan tina film ieu nunjukkeun yen film Orang Kaya Baru ngandung pesan moral dina kahirupan sapopoe, saperti kabersamaan dina kulawarga, pangutamana atikan, ngahampura sasama, jeung nu pangpentingna salawasna bersyukur kana naon anu geus dipaparinkeun ku Gusti Allah, berjuang pikeun menangkeun hiji hal, ngahargaan naon anu dipasihkeun ku Gusti Allah, sareng hiji deui, artos teu tiasa ngagaleh kabagjaan. Amanat ti film ieu nyaeta ningali tika sakitu wae resensi anu bisa arurang sampaikeun, mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana khususna kanggo nu nongton. Hapunten bilih seueur kalepatan, hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.